udang dan abdi bade mandi heula. Di dia sebelum abdi mandi bade ngambil sabun jeung hand body. Dadah. Habis mandi abdi bade skincare heula. Abdi pake Eugenia Chin. Abdi pake toner heula. Toner teh gunana tuh ngabersihkeun wajah ti debu atawa kotoran. Nah, tos pakai toner, abdi pakai serum. Tos pakai serum, abdi pakai sunscreen. Setelah eta, abdi pakai pembat bibir. Tos skincarean abdi sarapan. Biasana abdi sarapan buah. Hiji heula nya, jangan lupa. Nah, pukul 7 biasana abdi ngabaca buku novel atau buku pelajaran sebelum BDR dimulai. Pukul 8 abdi ngabawa laptop jeung buku tulis. Nah, sakitu heula ti abdi. Nembe pukul siang abdi bakal vlog lagi. Bye bye. Pukul 12 abdi bade pulang heula. Karena ayah jeung ibu teu aya, abdi bade masak sendiri. Biasana abdi masak telur jeung mie. Telur saja deh. Oke, akhirnya sudah jadi. Alhamdulillah kenyang euy. Sore-sore biasana abdi olahraga jeung mandi. Tos mandi abdi bobo.